jeung pamajikan jaga jarak ari jeung ojek monang lamun gitu sur lamun bobogan orang 2 meter dilema kita tahun kemarin Pak ya Robbana tapi ayeuna sudah merdeka kembali tapi bejana cenah engke 2 tanggal 25 PPKM diterapkeun deui aduh aing proyek rusak. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajaran dog saware sing haluleng anu nempokeun mah nempokeun bae. Coba bareng-bareng sing kompak Allah mangga. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak anu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin. Tapi lamun bapak-bapak teu ngajawab Allah mudah-mudahan nyot ududna sing tibalik. Ibu-ibu anu ngajawab Allah salakina sing balalager. Tapi awas ibu lamun teu ngajawab mudah-mudahan salakina sing kawin deui. Punten habibana kieu da geuning ai budak ora maka mana bae lempengna ngomongna. Coba bareng-bareng sing kompak Allah. Siap? Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah nak kieu Pak akibatnya jika gagal fokus teh. Mohon maaf bunda bukannya jelek jawab Allah bagus sih bagus. Cuman nu lebih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul ari sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku gini.
Coba bareng-bareng sing kompak. Sallallahu alaihi. Mangga. Ibu geus daharan can. Lapar teu? Urang mah dahar heula tadi. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda segmen belah dia memang kuring lain rek ngajak hurai heureuy Pak sanes bade ngajak bercanda Bu. Tapi dina ieu kesempatan jisim kuring ngumajak ka sadayana mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca sholawat ka Kangjeng anu moga-moga ku barokah sholawat tu dibacakeun berjamaah sing jadi kaberkahan ka ieu pondok pesantren amin. Anu kaduana ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin. Anu katilu ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing menangkeun syafaatul utma daripada baginda Nabiyuna Muhammad. Barikan di bareng-bareng sing kompak siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayadi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami semuanya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayadi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Diangkat tangannya kita minta berkah. Rabbi farbana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani semuanya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayadi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang ngomong-ngomong siap ngadengekeun tausiah ti kuring setengah jam siap, sajam, 2 jam, 3 jam, nepi ka magrib nyada aing teh wayang golek meureunna. Tapi alhamdulillah terus terang habibana pangersa kasepuhan dina ieu kesempatan jeung jisim kuring ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan wa marwat tasuta Gunung Himalaya ageng-agengan manah kaula dina deungeut ayeuna nu ngajadikeun kabingah pikeun kaula ningali antusias urang dieu kana pangajian sangatlah luar biasa. Alhamdulillah bahwa ningku luar biasa tenginjem celi ibu ketika saya lontarkan satu pertanyaan serentak ngajawab tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngadengekeun ngaji ti kuring mulai jam sakieu nepikeun ka magrib. Alhamdulillah bener siap nepi ka magrib siap nepi ka magrib siap mangga ibu jeung bapak di dieu darariuk nepi ka magrib aing marek balik aja. Doakeun bae kuring sing sehat amin. Dipayun anu ku jisim kuring dipi hormat muratibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga-muga ku Allah sing ditambah-tambah kamuliaanana amin. Wabil khusus segenap para alimil ulama, para habaibil kiram teristimewa mudirul ma'had pimpinan pondok pesantren Bustanul Falah alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Oge anu ku jisim kuring dipi hormat kersana habibana Muhammad Zaki As-Segaf dari Pekalongan. Tidak lupa anu ku jisim kuring dipi hormat kersana Sayyid Arif Al-Mubarak dari Lampung. Oke anu ku jisim kuring dipi hormat kersana Kiai Tile Nur Padilah dari Jakarta yang sekarang sudah istirahat di belah tongoh di ditu tubuh. Cuma can ka dieu manehanana capek merendah jauh di Jakarta, lain Jakarta ibu Bekasi eta teh. Alhamdulillah bisa silaturahim ke pondok pesantren naon di teh poho deui aya. Heueuh ta eta anu pangapunten teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung eta inti nama urang doakeun heula ku urang sadayana ieu para habaibil kiram, para kiai, para ajengan asatid asatidah wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Bustanul Falah. Ya Rob muga-muga marantena sing diparanjangkeun yuswana kalayan yuswa anu tawilah amin. Sing dijembarkeun milik rizkina kalayan rizki anu barokah kula wargana sing sakinah mawadah warohmah marurang kalihna sing saroleh tur sarolihah oge santri-santrina sing saroleh tur sarolihah tiasa istiqomah dina ibadah getol pulang anting nincak tanah suci Mekah akhir hayatna sing husnul khotimah kalayan dina syakaratul maut sing nyandak 2 kalimah thayyibah yakni kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur amin ya Allah ya Rabbal tekakantun aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah anu ku jisim kuring dipi hormat oge para panitia PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan dikaitkeun kana hawalanana kersana pun guru al-alim al-alamah adaiyan ilallah Mama Kiai Haji Husnan Mukhtar oge haulan kersana Mama Haji Nasorin bin Arsadirana oge haulan Mama Haji Durrahim bin Somadi anu mudah-mudahan
ku barokahna ieu acara haulan anu tadi dibacakeun ti kawit marhaba albar janji maulid deba rawi anu dibacakeun ayat suci Al-Qur'an tawasul sing ngajantenkeun kabarokahan kanggo almarhum sadayana amin ya robbal. Oke teka kantun ibu kali bapak sadayana oke santriawan santriawati pala alumni mutaqaddimin wa mutaakhirin teka kantun kawan-kawan banser anu ku jisim kuring dipihormat kalayan sadayana raridho lillahi ta'ala ngalangkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pandanganna hadir di ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan ibu bapak tingali ka hareup urang lempengkeun heula niatna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian tujuanna ongkoh ngaji tapi ala kadar ngenalkeun panasaran ungkul bu makana tingali heula ka hareup hiji urang ka dieu teh hayang meunangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul ilm mudah-mudahan salengkas saparikola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin. Anu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana anu samodel kieu muga-muga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang teh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin. Anu terakhir muga-muga naon rupa nu geus dikorbankeun ku ibu sinareng bapa sadayana mulai hartana tanagana pikiranana demi nyukseskeun ieu acara malah mandar tadi gelar sorban jang naon jang pembangunan pondok pesantren Bustanul Falah ya Rob jangankan di akhirat di dunia kene ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda amin ya robbal. Aduh Habibana hapuntennya abdi dipayun Masya Allah ya Habibana Masya Allah sing panjang umurna ibu amin abdi teh asa teh sopan nyarios teh bapak di dia di pengker abdi aya putu daripada baginda Nabi besar Muhammad ieu pondok pesantren saya yakin bakal dibarokahkeun ku Allah amin ya Allah ya robbal tingali ka hareup ta eta batu iya menit anu paciwit-ciwit poe anu patele-tele minggu anu patunggu-tunggu bulan anu paantai-antai tahun anu pauntun-untun leungit menit datang jam leungit jam datang poe leungit poe datang minggu leungit minggu datang bulan leungit bulan datang tahun teu karasa mah dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih kene dipercaya dititipan umur sampai saat ini urang sadayana bisa riung mungkulung deui bongkok ngaronyok dina raraga peringatan Maulid Nabi alhamdulillah tadi abdi sempat ngobrol sareng pangersana Mama Ajengan Asep anu Masya Allah cenah kiai di dieu teh tos lami teu haulan diramekeun model kieu da kulantaran gara-gara nana mah daya sanes lintang ti kahalangan ku COVID-19 COVID-19 garis miring virus rokona corona di dieu mah nya oh Ajengan Asep bisi apa rokona danhil abdi mah ampura lain nyindiran ieu mah ngabejaan hese kamari mah hayang muludan tapi alhamdulillah urang dipanjangkeun umur bisa dongkap deui acara haulan bisa dongkap deui acara peringatan Maulid Nabi alhamdulillah. Memang repot ibu ketika PSBB diterapkan tahun kamari di jisim kuring tepat wilayah Kota Badya Sukabumi aturan semakin menjadi-jadi larangan daripada ritual ibadah semakin diaya-aya Pak. Timimiti berjamaah dilarang, pengajian muludan rajaban sekolah oge sekalipun berjamaah diizinan Pak di jisim kuring karpet wajib dilaan bari make jarak 1 meter ewang lieur teu anu leuwih lieur salaki jeung pamajikan jaga jarak
ari jeung ojek menang lamun kitu sebenarnya lamun bobogaan orang 2 meter dilema kita tahun kemarin Pak ya Robbana, tapi ayeuna sudah merdeka kembali, tapi bejana cenah engke 2 tanggal 25 PPKM diterapkeun deui. Aduh aing proyek rusak repot ngan. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Bustanul Pala kita adakan lagi haulan, Pondok Pesantren Bustanul Pala kita adakan lagi peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana cara ngabuktikeun cinta orang ka Nabi, Bu. Sabab ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi tidak sedikit yang mengatasnamakan ustad, kiai, ajengan, celanana cingkrang, yeuh make donat sagede ban Vespa, janggotna 3 siki, tarangna hideung. Mereka berani mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi hukumnya haram, rajaban. Anjir eueuhan ngomong atuh cenah moal paeh moal seuteu. Muludan, rajaban, haulan, tahlilan, jeung tahlil napa diharamkeun ku eta. Goblok teh. Lah bisa ngacak-ngacak proyek kiai bae eta. Ilain hahaha sok pikir muludan diharamkeun, rajaban, tahlilan tuluy kiai gawe naon. Tapi maaf Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, aduh jang bahan pola pikir ngaji urang maulid lain maksud kadinya kuring ieu, tapi kuring rek ngajak mikir babarengan. Cacak-cacak peringatan Maulid Nabi masih keneh rame di mana-mana, di Kaler muludan, Kulon muludan, Wetan muludan, malah berani ngundang mubalik kondang. Di Pekanbaru ngundang Ustadz Abdus Somad, di Jakarta ngundang putrana almarhum Kiai Haji Zainuddin MJ, di Sukabumi ngundang Kiai Haji Zainuddin mencret. Pengajian digembor-gembor di ditujeng di dia di Kalerjeng di Kidul muludan tetap rame, tapi maksiat akhir zaman teureun-eureun. Cacak-cacak muludan masih keneh aya jeung rame di mana-mana. Komo lamun muludan di eueuh. Tak kitu ngomong aja. Marhaban ahlan wa sahlan ajengan tilek parantos dugi. Wah, masya Allah. Oh, mangga wilujeng lebet ka bumi kiai atawa ka dieu langsung ngagae. Oh, mangga. Hihi. Tak kitu jadi eureun heula ngajina sabab nyaho panonna kabeh ngahiji ka ditu aing dicuekeun. Kita sambut dengan sholawat. Tola'al badru alaina sadiyatil wa wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina kita bil amrin muta tasyarraftal madinah marhaban ya khairana tala'al badru alaina salawat wa wajaba syukru alaina mada'an lillahi. Teruskan tok lanjut jut nyut moal capek moal berang teuing bener moal capek moal saha nu capek kondae da urang mah capek oge
ceramah setelah dibayar ku saha ngerang-ngerang ngomong tuh ya orang teras ya waktunya sabaraha menit teh ya abdi ya kiai teh mana eueuh oh eta punten kiai teh ketemu doakeun sing sehat istirahat heula jauh-jauh capek poho deui aing ngomong naon tadinya eta maksudnya pertanyaan anak Ustaz kumaha cara ngabuktikeun cinta urang ka Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan alaikum bimahabbatil ulama wayahna jeung wayahna sing mahabbah sing cinta sing dedeh sing nyaah ka para alimil ulam man akramal ulama faqad akramani ibu sing leles meuni kitu ibu mah ibu katingali masih geulis masih seger huntu masih kena rapi nyebut Allah teh kaluhur operining belah dieu tah make naon eta make masker coba Allah tak itu kaluhur ulah kana gila aing neuleuna oge yo coba bareng-bareng Allah yo kapaksa mung aing mah adi kode anu lame kompak kabeh aing ku Habib kompak ku aing mah henteu coba tingali leungeun meber nyebut Allah dimulai siap lamun can ngeupel ulah waka eureun siap percobaan tuh 2 3 ngeupel eureun katempoh teu mak ngeupel eureun tuh 2 3 nah mantul mantap betul dengekeun atuh man akramal ulama faqad akramani nah ibu jeung bapak mah koyang berjanji koyang mengingkari lakan can dikeupelkeun ha make eureun teh heula ngap panjang teuing itu emak kolot ya hampura mah dipanjangan teh karunya ka orang dieu bisi aya orang dia anu boga panyakit asma bin bengek mudah-mudahan isukan masing buru-buru pararaeh panyakitna amin dengekeun lah tuh can beres ngadoa agak serius kembali ke lab waman akramani faqad akramallah waman akramallah fama wahul jannah lumayan yang dibawa ke Sukabumi hartina mansing saha jalma akroma anu ngamulyakeun ay ahabat tegesna nu mika cinta nu mika deudeuh al ulama ka para alimil ulam faqad akramani saur nabi maka nyata-nyata sarwa jeung ngamulyakeun ka kami waman akramani faqad akramallah barang siapa yang memuliakanku kata nabi maka sarwa jeung ngamulyakeun ka Gusti
wa man akramallaha fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Jadi garis lurus nama kiai ibu bapak, lamun orang cinta ka ulama maka sarwa jeung cinta ka Kangjeng. Lamun orang cinta ka ulama maka sarwa jeung cinta ka Gusti. Lamun orang cinta ka Gusti Allah maka ku Allah, lamun orang cinta ka ulama maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Pertanyaan anak ibu bapak, hayang asup ka surga? Hayang asup ka surga? Cinta ka nabi, nyaah ka ulama, nyaah ka guru ngaji, cinta ka kiai, nyaah ka ustad. Alhamdulillah. Ngan kade ulah cara orang Sukabumi. Ketika saya tanya, ibu nyaah ka kiai? Nyaah. Nyaah naon? Nyaah mere. Dalieur aing sing bener atuh ibu resep teh ka ustad dia resep non resep nitah bae ieu mah. Jadi ka kiai teh nyaana nyaah mere, resepna resep nitah. Lieur teu maaf bunda komo santri dengekeun sagala rupa pangabutuh urang sok diseretkeun ka kiai. Bener teu buktikeun. Tahlilan ka kiai matang puluh 7 bulan kasurupan. Benar tak? Pernah tadi di kampung ieu tengah peuting gerbek anu kasurupan tuluy gegedor ka imah preman anu jangkung badak. Aya apa eueuh? Aya eueuh keukeuh we lompatna mah ka imah saha? Ka kiai. Kasurupan ka kiai kamaotan ngagali kubur. Lah kiai di dia sok ngagali kubur kan? Si oce sadis amat. Oh kalepasan. Oh di dia mah aya ngaji kalepasan. Balikan deui. Kasurupan ka kiai ngagotong mayit. Wah balagu bener. Sagala rupa pangabutuh diseretkeun ka kiai, nyaah mere resep-resep nitah malah culanggung ka kiai ditangga gotong mayit. Lieur teu saha nu lieur? Bener kadoja ka aing ieu mah. Lah ka kiai meuni maksa urang kudu cinta ka kiai, kudu nyaah ka ajengan, kudu nyaah ka ustad, kudu nyaah ka guru ngaji, wajib Pak Bu. Bahkan mohon maaf ya, ku ayeuna hikmah kita cinta kepada ulama, kadituna urang bakal daek ngaji Kang. Lamun urang eueuh kacintaan ka para ulama, boro-boro daek ngaji ningali sendalna ge maledogkeun. Betul. Komo ya santri. Oh masya Allah, alumni hadir alumni nah hadir alumni. Masya Allah, mudah-mudahan sing maranfaat ilmuna amin. Nu kuduna leuwih gede cinta ka kiai, nu kuduna leuwih gede cinta ka ulama, nyatangtos santri jeung alumni pondok pesantren Bustanul Falah. Komo diayakeun acara haulan model kieu kudu datang, teu meunang teu hadir bejakeun ka nu teu hadir. Hati-hati, masya Allah bahaya, jangan mencepelekan guru. Komo guru geus teu aya, saya dinasihati oleh guru kami tercinta Abuya di Sukabumi. Kudu sieun keneh ku guru anu tos teu aya, tibatan guru anu aya keneh. Kudu kitu, hati-hati. Komo santri dengekeun, la yanalul ilma ayyuhat thalib. Ente mondok di pondok pesantren Bustanul. Poho deui. Heta eta sanajan puluhan tahun di Bustanul Falah, bahkan ribuan tahun, demi Allah ente moal hasil ilmu Kang, moal berhasil ente menang ilmu di dia illa bita'dimil ilmi wa ahlihi wa ustadihi, terkecuali ente kudu ngagungkeun kana ilmu ka ahli ilmu termasuk para kiai, para ulama, para habaib wa ustadihi jeung ka guru anu ngagurukan urang, wajib eta.
Ibu yang pernah mendengar ungkapan guru kita di Bustanul Falah, jangan disepelekan. Kita ikram niatan kadieu teh hayang meunang kabarokahan. Amin. Sama bahaya lamun geus nyepelekeun ka guru. Hati-hati urang baca bareng-bareng rada serius heula ngajina. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh santri alumni ibu bapak jamaah baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Man istakhaffa bi ustadzihi ibtalahullahu. Ngomong ibtalahullahu bisalasati asya'a man sing saha-saha jalma istakhaffa anu nyepelekeun anu ngaremehkeun dititah guru teu ngawaro waktu haulan henteu datang ngaremehkeun kana parentah guru nyepelekeun bi ustazihi ka guruna ibtalahu maka ku Allah bakal diuji eta si jalma kunaon euy bisalasati asya'a kutilu pirang-pirang perkara. Ya catat alumni santri bisi poho ibu bapak catat sing kabawa balik supaya orang lebih cinta kanu jadi guru. Lamun urang nyepelekeun kanu jadi guru waktu haulan teu datang dititaku guru santri sia kalah nyumput waktu ngaji kalah nyempot bae da budug aya di dia santri budug aya santri budug aya heusi cager tandana di aku santri nyepelekeun kanu jadi guru ku Allah bakal dibere tilu cocoba anu kahiji ngomong tuh 2 3 anu kahiji tuh 2 3 ngomong anu kahiji kitu sete ojo anu kahiji ku Allah bakal dicoba nasia ma hafidho bakal poho bakal lupa ilmu anu geus katalar. Hati-hati kunaon kaluar ti pondok pesantren ilmu menang para roho. Alfiah poho, Johar Maknun poho, Jurumiyah poho, Amil poho, Adan poho, Yaya alumni Adan poho. Allahu Akbar, Allahu Somad. Astagfirullahaladzim. Eta kawalat ka guru eta. Kawalat ka guru hayang ngiduh make kacamata diladuh. Astagfirullahaladzim. Poho. Eta kawalat kanu jadi guru. Na'udzubillahimin anu kadua kabeh ngomong komo alumni santri kudu ngomong anu kadua wakalla lisanuhu bakal cadel wakala aida upa bakal lemah bakal tersanggup naonana lisanuhu lisana eta jalmi anu kawalat ka guru anu nyepelekeun ka guru dina nepikeun ilmu agama. Angina gede. Alumni tapakur kurang ya kunaon urang teh balik di pondok pesantren ngamanfaatkeun ilmu hese dakwah teu didenge ku umat kunaon catat alumni sia nyepelekeun kanu jadi guru tobatan ya kunaon aing mah ieu teh meunang teu ngawaro ngomongkeun we tatanggana kiai oh di dieu mah aya kiai fanatik lain aya kiai fanatik sia goreng ka guru sia goreng kagoro si mineng nganyang kagoro atuh satahun sakali haul atuh minimal datang ieu mah aya haul aduh punten akang abdi teu tiasa suping kumarga aya uleman kapalih ditu sia bisa uleman tisa
tisaha siapa boga ilmu tisaha mikir aing sok sabal taala mun aya alumni nu model kitu di dia aya nu model kitu aya weh oh weh anu ngaku nu katilu waqtaqarra fi hayatihi bakal balangsak bakal ripuh bakal serba hese fi hayatihi di akhir hirupna ieu paur maka kunaon urang keluar ti pondok eueuh kamajuan menang segala hal rese ya Allah ya Rabbana nete semplek dincak semplak usaha kaditu kadieu eueuh nu make batur teh menang balangsak teuing aman ibu hati-hati urang teh kawalat ka guru makana silaturahmi ketika diayakeun haulan tiap tahun urang kudu kumpul masa alumni di dieu kumpul urang cinta kadu jadi guru kirang barak urang dibantuan telepon aya di dieu urang kalihna aya penerus-penerusna alhamdulillah masyaallah telepon akang peryogi naon oh akang teh peryogi sapi tilu pikiran eta teh tapi teu cukup di pikiran kudu dibijilkeun ka dieu sapina di pikiran ukul teu mahi akang peryogi naon ayeuna peryogi artos ieu teh 30 juta soalna ieu teh ngonang bubalik di Sukabumi jeung ti Bekasi Kiai Pileh kudu dibere eta teh komo aya Habib masyaallah atuh dipake sedekah gede bakal leuwih barokah ieu pasantren keur ka alumni na amin ya Allah ya Rabbal hati-hati ibu anu boga budak laleutik keneh komo orang dieu pasantren deukeut ti dieu ieu mustika pondok pesantren Bustanul eta aing pohoan kawalat boh ka gurunya kakarang mau nabi yo cok aduh eta batu ya Allah ieu pondok pesantren Bustanul Pala mutiara di kampung ieu nu darekeut sok ngararaji ieu pondok pesantren sanadna jelas masyaallah abdi kenalna mengukur keajengan Asep anu masyaallah anjeunna mondok di petir itu jelas sanad kailmuanana ibu guruna lain bah Google makana pondok pesantren ieu mudah-mudahan sing mampu menelurkan ulama-ulama Allah amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal komo ibu budak teh diasupkeun ka pesantren bahaya ceuk ningali pergaulan ayeuna krisis ceuk khawatir lamun budak geus jauh akidahna lamun budak ieu bimbinganana geus jauh jeung para alimil ulama maaf boro-boro digeroan ku indung bapana ku Allah hare-hare Allahu akbar nongkrong bae di sisi jalan di ditu mah di ditu ari di dia eueuh nu ngaku nongkrong sisi jalan kumpul kebo lalaki jeung awewe nu lain muhrimna ya Allah ibu naha ibu jeung bapak teh sieun eta teh anak-anak urang turunan-turunan urang masyaallah bari batur maka masjid manehna mah nongkrong sisi jalan berewek dibukakeun awakna ditato ceuk budak awewe ayeuna ditato teh budak awewe ditato palebah susu Hello Kitty leungeun katuhu orai naga hanapeun bujal tapak bisul ieu nongkrong pinggir jalan ujung lalaki buuk di benhur jiga biul ya Allah make anting nurutan orang Afrika pantes merenanda awak hidung jangkung gede make anting nage ece da batur mah heueut tina emas perak bari kadar nage aya nu 3 karat 24 karat 2 karat 1 karat modar kaditu lah orang dieu hayang make anting emas teu kabeuli perak teu kabedak hadiah ciki batur ngaji manehna nongkrong ngalagu nu batur teu ngartieun manehna ge teu ngartoseun majarkeun teh jreng cie yo my love cie yo my darling naon seteneng my darling teh ya nu modar teh eling-eling naudzubillahi min waktu geus siang Kiai Pileh bisi lilating nungguan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ahsanul jazah. Diaturkan terima kasih kepada beliau Al Ustadz Arjuna Muda. Masya Allah, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.